Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Damar Anting bagian anu ka-13. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damar Anting bagian anu ka-13. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dong dong des. Ratu Larasati waktu ngadenge ngaran Dewi Niskala disebut-sebut. Saharita napikiranana ngabayangkeun saurang wanoja turunan bidadari. Na jero hatena aya rasa kapanasaranan. Harita panonna neuteup kana panto gede anu dijieun tina batu kristal anu moronyoy harurung harerang. Sedengkeun pikeun Nini Sulastri anu kusakabeh karajaan gaib teh dipikawano minangka pangawasa panglawungan putri. Harita si Nini ngasongkeun leungeun ka Ratu Larasati bari imut semu samar. Nyai, tuturkeun kaula tong wakaloba tatanya heula di jero istana ieu engke bakal kapanggih jawaban anu ku Nyai Ratu ditanyakeun jeung diteangan. Kitu ceuk Ni Sulastri bari leumpang nuju ka jero istana. Atuh Nyai Ratu ngilu ngalengkah lalaunan. Saban lengkah suku marmer istana anu ditincakna ngaluarkeun cahaya hejo. Dina jero istana teh teu siga wangunan biasana. Tembokna kawas gelombang cai anu hirup. Sedengkeun lalangitna lir langit pinuh ku bentang anu pating karetip. Ditungtung rohangan katempo ngacugrug hiji singgasana anu dijieuna tina batu permata nu katenjona harurung harerang.
Didinya jelas pisan Nyi Ratu Larasati nenjo seorang awewe cukup umur rada pendek. Potongan banget eta awewe buleud keur diuk dina singgasana. Halisna ipis tapi nyambung antara kenca jeung katuhu. Buukna bodas sarua jeung Sinini Sulastri. Sedengkeun matana semu sipit, papakeana sing sarua biru. Tetela panyangka Nyi Ratu Larasati teh salah anu ngabayangkeun yen Dewi Niskala teh saurang turunan bidadari, tapi geuning kabuktianana mah teu saperti nu aya dina pamikiranana. Sok sanajan kitu pikeun Nyi Ratu Larasati teu ngurangan rasa hormatna ka Dewi Niskala. Nu matak harita keneh oge manehna langsung sungkem bari cumarita. Salampang wano tisim kuring Ibu Dewi Niskala nepangkeun wasta abdi Larasati. Bagea Nyai, bagea. Ibu ngarasa bunga dume hidup bisa datang kaya tempat bari dina kayaan salamet. Satadina mah Ibu manis salempang bisi hidup di rogahala ku si Pangeran Sancang. Pikeun Larasati waktu ngadengi ucapan kitu ti Dewi Niskala. Hatena yakin yen sang Dewi pasti weruh sadurung winara. Nu matak harita Nyi Larasati terus nganuhunkeun bari sakalian menta tulung. Hatur nuhun Ibu Dewi, abdi ngaraos bagja dumeh tos ditulungan sareng diperhatoskeun ku salira Dewi sareng ku ayana bantosan ti Nini Sulastri. Tapi nya kitu abdi teh sejam redih deui tulung ka salira Ibu tina perkawis kasaktian abdi anu kiwari parantosirna alatan pangaruh ilmu jahatna Pangeran Sancang. Tenang Nyai, ulah salempang ulah hariwang. Perkara kasaktian hidup mah ayeuna oge bisa pulih deui sabihara sabihari. Tapi masalahna eta kasaktian pulih nangan ukur 30 poe. Kajaba si Pangeran Sancang dina sajroning waktu eta bisa dimusnahkeun, maka ilmu kasaktian anjeun bakal pulih salilana. Kumaha naha hidup sanggup pikeun ngabinasakeun si Pangeran Sancang dina waktu 30 poe? Tanya Ratu Dewi Niskala. Sajongjongan Nyi Larasati ngan ukur bisa mikir bari tanpa manggih jalan kaluar anu pasti. Padahal ti saanggangna Nini Sulastri geus ngiberan ka dirina ngeunaan anu cek keneh diucapkeun ku Dewi Niskala. Nya nu saterusna sanajan bari jeung semu berat Nyi Larasati ngawalon. Mangga teu sawios-wios Ibu Dewi, dupi eta jalan anu sae pikeun diri abdi. Kumargi saayeuna mah teu acan aya deui jalan pikeun ngabendung ka angkara murkaan Pangeran Sancang. Nya ari kitu onaman Ibu mah saukur nuturkeun kana kahayang hidup Nyai. Sok gerak ka dieu, gerak pindah ka hareup diukna. Mana bun-bunan hidup kadiekeun ka ibukeun. Sanggeus ngadenge omongan kitu ti Dewi Niskala, Larasati terus nurutkeun kana parentah Dewi Niskala. Nu saterusna dampaleungeun sang Dewi diantalkeun kana embun-embunan Nyi Larasati. Tekung sililah Larasati ngarasakeun hawa tiis. Ti mimiti embun-embunanana turun nyaliara kana sakujur badana. Malah saking kutiisna awak Larasati nepi ka ngadeg-deg jiga anu kabulusan. Aya kana sawatara waktuna sanggeus leungit hawa tiis, kiwari Nyi Ratu Larasati ngarasakeun hawa anu beda. Awakna karasa leuwih enteng hararampang.
kaasup panca indrana anu pulih deui kana kawas kita anana. Malah tepati lila Nyilarasati kacida kagetna waktu batu permata anu nempel dina tarangna mintonkeun yen di luareun istana Dewi Niskala, tepatna di Darmaga. Pangeran Sancang Ken Wiratma jeung si Dewa Obat geus keur ngajarantang bari nitenan kana kayaan di sakuriling karaton Dewi Niskala anu pinuh ku kandelna kakebut halimun. Be cilaka pibalayin gede jiga kieu mah. Aing kudu gancang ngabejaan Ibu Dewi Niskala. Tapi piraku Ibu Dewi Niskala teu nyahoeun mah yen si Pangeran Sancang ngudag geus nepi kaluar. Gerentes Nyilarasati dina jero hatena. Sabot keur ngagerentes kitu, paroman Dewi Niskala ngadadak robah jadi semut tegang. Tepati lila tuluy cumarita ka Nini Sulastri. Nini, jigana tamu urang teh geus nepi ka Darmaga. Gancang geura parentahkeun ka si Jaka Wisesa jeung si Jaka Sungsang sangkan megat tilu urang eta jalma ngarah teu nepi ka asup ka istana urang. Nini, mangga Kanjeng Dewi, mangga. Walau Nini Sulastri. Ni Sulastri gancang ngalengkah bari nyingsatkeun lawon bodas anu ngagelebug di tukangeunana. Suralengkah sinini lir ibarat kalakai garing nu ngalayang katiup angin. Waktu nyamperkeun kadua lalaki anu keur ngadago digigireun gapura batu. Jaka Wisesa, Jaka Sungsang, ayeuna waktuna anjeun duaan kudu miang. Di Darmaga aya tilu jalma ti luar pulau. Maranehanana kudu dihadang samemeh ngalengkah leuwih jero asup ka ieu karaton. Kanjeng Dewi teu hayangeun aya nu ngotoran taneuh suci ieu karaton. Cegat eta tilu jalma Wisesa Jaka Sungsang. Tandas Nini Sulastri kadua jajaka anu make papakean khas karaton. Jaka Wisesa anu jangkung gede nyangking bedog panjang dibungkus kain hideung ngan ukur unggul. Panona seukeut kawas panon orai. Sedangkeun Jaka Sungsang anu awakna leutik tapi gerakanna gancang kawas kalangkang ngagerem kalem. Siap Nini, siap. Lamun maranehna teu nyaho tata krama, kukuring bakal dibalikeun deui ka cara nu pantes Nini. Para wargi sadayana. Sementara di sisi Darmaga ngageburna ombak ngajelegur nubrukan batu kadenge. Dina remeng-remengna cahaya bulan tilu urang jalma di antarana Pangeran Sancang Ken Wiratma katut si Dewa Obat mimiti waspada bari nitenan kasabudeureun eta tempat. Dina waktu anu sarua ti jero leuweung basisir dua kalangkang geus siap. Jaka Wisesa ngajorelat bari ngababadkeun bedog saktina. Waduh diu. Najan anu disabetkeunna ukur hiji, tapi katempona eta bedog deh jadi sabaraha puluh bagian. Waktu pating seleber narajang ngadadak ka Pangeran Sancang keluar tina kandelna halimun celeng. Jaka Sungsang teu eleh rikat manehna narajang kadua urang sakaligus. Gerakanna cepat jiga kalangkang heulang narajang ka Ken Wiratma jeung si Dewa Obat. Hus barasat. Kilatan bedog anu dilancarkeun ku Jaka Wisesa pabaur jeung cahaya bulan
ngemprai tiap jengkal awak Pangeran Sancang, ngagempur jeung ngudag jirim Jaka Sancang. Budu terang buricak. Dua jurus panangkis sang Pangeran Sancang ujug-ujug teu kanyahoan ngabendung jurus 10 bedog kahyangan milik Jaka Wisesa. Nepi ka nimbulkeun kembang seuneu ngaburicak jeung nimbulkeun sora soang di sada mata keroke kadengena. Beut sarat hukiu. Jaka Wisesa kapaksa mundur bari narik seranganana. Dirina teu nyangka jurus 10 bedog kahyanganna beunang ditakis ngan ukur ku dua jurus. Edan, bener-bener edan dieu mangkluk. Nasa anu sabenerna bisa nangkis 10 bedog kahyangan aing. Kitu gerentesna Jaka Wisesa anu mencerong seukeut ka Pangeran Sancang. Nah make mundur, nasieun modar ilahi. Sentak Pangeran Sancang bari seri sinis. Henteu. Kumaha ceuk aing we atuh rek mundur rek maju oge. Eta mah kumaha dewek. Ulah sok ngilu ngatur sia jurig. Cek Jaka Wisesa nembalan di barungku nyiapkeun deui panarajang susulan. Wah, naon hesena ngaku we atuh mundur mah mundur we. Ulah sok gengsian kitu kisana. Dasar nu edan, loba bacot, tampolong bahe belut di talian. Tong ngomong wae urang gelut sakalian. Rasakeun ieu, ya corelat jeleng kieu. Jaka Wisesa langsung ngagajleng deui bari muterkeun bedogna dipake narajang kana urat beheung Pangeran Sancang. Seleber. Jurus bedog kahyangan milik Jaka Wisesa bener-bener teu bisa dianggap enteng. Gerakanna kacedak cepetna, malah saking ku cepetna nu katenjo harita ukur gugurila panabungkul. Sat. Pangeran Sancang rikat ngagiwar, beheungna setengah miring, plawasiu. Atuh sapada harita serangan bedog Jaka Wisesa jadi nyamos ngahakan angin. Wus kibeg. Pangeran Sancang jadi kaget. Nalika panarajang lawan bisa disingkahan, tapi kekuatan tenaga lapisanana nepi ka sanggup ngakibegeun awakna tarik naker. Bet hiu. Jaka Wisesa gancang nyusul tepus ku serangan-serangan ganasna. Tiap jengkal tiap jengkal jurus-jurusna jeung kakuatanana leuwih ditingkatkeun. Bet hiu. Panggieung Jaka Wisesa jadi ngabangkieung ka tukang waktu serangan bedogna anu ngeplos nyasar kana tangkal camaran nepi ka rungkat. Ceras torok do. Awakna nyoloyong alatan kabawa ku tanagana sorangan. Kaayaan ieu digunakeun ku Pangeran Sancang pikeun najong pigelangan leungeun Jaka Wisesa. Hiu butrak celeng. Bedog kahyangan milik Jaka Wisesa macleng leupas tina cakalan laju cerab nancep kana batu. Sementara di pakalangan sejen Jaka Sungsang teu eleh sengitna. Jurus-jurus malaikat tanpa kalangkang ngagempur ganas ka Ken Wiratma jeung ka Dewa Obat. Wus bat. Dewa Obat pangheulana mental kulantaran sok sanajan dirina seorang jago ngaraciok obat, tapi ari perkara keahlian kanuragan mah masih keneh aya sahandapeun Jaka Sungsang. Cabrod. Si Dewa Obat ngajungkal bari ngagoak. Harita keneh awakna tuluy nyangkora. Beda jeung Ken Wiratma, najan gempuran Jaka Sungsang lir hujan silantang, tapi pikeun dirina masih sanggup ngayonan. Siu des. Dua jurus tenggelan malaikat bentrok jeung jurus batu karang milik Ken Wiratma. Riang. Saking ku hebatna dua kekuatan eta nimbulkeun goncangan cukup hebat. Tatangkalan kabawa oyag nepi ka daroyong, dangdaunan milu mawur raceleng. Bumi alam jadi karasa inggeung. Sementara Jaka Sungsang jeung Ken Wiratma pada mundur 5 lengkah ka tukang. Bari sora soang teureun-eureun tuluy ngiringan kana tarungna dua jawara antara Jaka Sungsang
jeung Ken Wiratma. Di tempat anu sarua nalika bedog Jaka Wisesa nancep kana batu, Pangeran Sancang rikat ngaluarkeun jurus sancang ngageter angin. Wut dua pasang leungeunna nyeleber jiga angin. Narajang terus ngagulung jiga gelombang. Bubuk iuk bubrak. Tanpa bisa nyingcat deui, tenggelan demi tenggelan ngahancak dada jeung beungeut Jaka Wisesa. Tina sungutna muncrat getih. Tulang pipina remuk, awakna mecelang, terus namru teu hudang deui. Harita Jaka Sungsang ngagerem ambek nalika nenjo dulur sakembarana bobor karahyuan. Nu matak harita kene oge Jaka Sungsang ngaluarkeun jurus kalangkang sungsang. Hiu bubuk hiu bubuk. Gerakan ngolepat jiga kalangkang, malah kanyatanana leuwih ti kitu. Kusabab musuh teu bisa nempo kayaan posisi Jaka Sungsang. Sakapeung serangan datang ti tukang ngagempur tanpa mereka sempetan. Sakapeung deui ujug-ujug norojol nyungsang. Kanyaatanana pikeun Ken Wiratma cukup ngabingungkeun oge. Lantaran dirina karek manggih jurus-jurus aneh model kitu. Akibatna dina hiji kasempetan Jaka Sungsang mampu ngagempur Ken Wiratma. Hiu kadung cebrot des kudubrak. Sapada harita Ken Wiratma tuluy mental nu saterusna ragrag ninggang sidewa obat anu keur humaragung. Kurang ajar, modar sia. Sentak Pangeran Sancang bari ngirimkeun jurus sancang ngageter angin ke arah Pangeran Sancang. Wus, dua serangan jurus anu kacepetana lir angin. Harita narajang Jaka Sungsang. Punten, kurang ajar, modar sia. Sentak Pangeran Sancang bari ngirimkeun jurus sancang ngageter angin. Wus, dua serangan jurus ti Pangeran Sancang anu kacepatan alir angin harita narajang ka Jaka Sungsang. Jeleng jorelat. Jaka Sungsang rikat ngajorelat ka sisi katuhu. Tapi nu sabenerna pikeun musuh mah katempona jiga kakenca. Atuh ku ayana gerakan aneh kitu, Pangeran Sancang jadi katipu oge. Kusabab jadi salah nangtukeun arah. Akhirna bobu. Pangeran Sancang jadi bulan-bulanan hanteman Jaka Sungsang. Tapi hebatna Pangeran Sancang teu nepi karubuh. Malah gentak malik deui narajang ku jurus cakra sansang. Wot hiu. Hiji kakuatan anu daya gedorna sanggup ngaratakeun gunung, ngadobrak pertahanan jurus-jurus Jaka Sungsang. Pukiuk cebrot ada. Jaka Sungsang antukna nasibna teu jauh beda jeung si Jaka Wisesa, ngajeng jehe bari utah uger sanggeusna katibanan ku jurus-jurus Pangeran Sancang. Samentara di luhur istana Kanjeng Dewi nyiduhkeun seungit menyan kana hawa. Beungeutna tiis tapi jero panonna aya cahaya nu kasamaran antara kahariwang jeung amarah. Ngagedurna ombak di wanci subuh. Saestuna mawa saeutik kahariwang pikeun pangeusih istana nu sahalimun. Komo waktu nyaksian dua jajaka kembar. Nyaeta Jaka Wisesa jeung Jaka Sungsang eleh jajaten dina leungeun Pangeran Sancang. Harita Dewi Niskala anu nyaksian ti luhureun istana kumaha hebatna pangamdiwasa Pangeran Sancang. Gancang balik deui ka istana. Sementara di jero istana anu masih kene seungit ku bau menyan bodas. Nini Sulastri nangtung di hareupeun eunteng nu jadi lawang ka alam sejen. Panonna teu ngiceup-ngiceup nitenan kana kaca sakti
anu can lila ngebrehkeun tarungna antara dua jaka kembar jeung Pangeran Sancang di Darmaga. Na beungeutna kagambar jelas rasa kahariwang anu ngagayot. Kayaanana teh jauh beda jeung Nyi Larasati sarua nyakseni kana kajadian eta. Kadenge Dewi Niskala jol cumarita. Nini, gera bukakeun lawang Rusia. Bawa Nyi Larasati kaluar ti Nusa Halimun. Kusabab urang geus moal bisa deui ngajamin kana kasalamatanana. Wayahna Nyai, demi kasalamatan hidup kudu milu jeung Nini Sulastri ayeuna keneh. Sanggeus ngadengi ucapan kitu, kayaan di jero istana muwuh tegang. Sedengkeun pikeun Nyi Larasati, dirina ngarasa leuwih teu ngeunah. Dumeh bisa jadi kajadian ieu alatan kehadiran dirina di dinya. Samemeh pamit, Nyi Larasati sasaduheula ka Dewi Niskala. Sateu acana, abdi nyuhunkeun dihapunten kana samudaya kalepatan. Upami salami abdi aya di dieu tos ngarepotkeun. Hatur nuhun Ibu Dewi, wireh ibu tos kersa nulungan ka diri abdi. Ceuk Larasati. Sing tenang Nyai, ibu mah teu ngarasa direpotkeun. Da ayeuna nitah indit ti dieu sote ngarah Nyai bisa salamet tina leungeun Pangeran Sancang. Poma, sing inget lamun engke geus kaluar ti istana ieu terus we leumpang kabeh kaler. Ucap Dewi Niskala ka Ratu Larasati. Nu saterus nama Nini Sulastri sanggeus menang parentah deui ti Dewi Niskala. Manehna tuluy mawa Nyi Ratu Larasati dibawa asup ka hiji lawang anu geus kasampak muka dina sajeroeun kaca eunteng gede. Ngan tapi karek oge si Nini rek ngalengkah. Na atuh ari ujug-ujug eueuh waktos na kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.